Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Nu ngawal salam mugia paranjang yuswa arageung milik digampangkeun ibadahna, digampangkeun usahana, cing jadi jalmi anu kasurupan, sanes kasurupan ku dedemit, ku eyang-eyang, ku jurig jarian, tapi cing kasurupan ku rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalayan urang sadayana cing jadi jalmi anu babari maut, Bu. Amin. Mending hese paeh, mending babari maut, Ibu. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hokna dialitan Sep. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Al-ayah. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, anikahu sunnati paman lam ya'mal bisunnati falaisa minni. Al-hadis. Para bini sepuh sadaya, kiai, ajengan, ustad-ustadah, santriwan, santriwati, hormateun simkuring, Bapak Camat niwas setapna, Bapak Dandramil, Bapak Kapolsek, anu sami eta ge hormateun simkuring, sesepuh ulama tingkat kacamatan, Bapak Kuwu miwastapna, sesepuh ulama tingkat desa, Bapak RW, Bapak RT, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, miwas sadayana hormateun simkuring. Alhamdulillah wa syukrulillah dina wengi ieu kalayan kodrat irodatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Simkuring tiasa ditepungkeun lawung, mayunan panggung, amprok jonghok, mayunan balandongan. Taya kajabi simkuring teh parantos heubeul pisan ninggal dina kalender aya acara di Ciberem, malah panayagan mah nanyakeun sareng abdi henteu, cekeng henteu, ieu mah duitna ku aing sorangan. Nyaeta kaharewosan ngalangkungan HP ti Ustad Ayub, Kiai Haji Dr. Anes Ustad Ayub, wayahna cenah Pak tong nyanak wayang cenah Bapak teh nyalira we. Oh cing teh waktuna kosong ayo eusi mau wayahna we.
kaleresan kosong margi dan nyakitu sim kuring sareng Ayub teh mun dina sinetron mah Jin jeung Jun Jun sim kuring Jin teh nu tadi Bakyul jeung Tuyul Bakyul na sim kuring Tuyul na Ayub ai dina agama Islam mah ceuk dalang Kresna lan Arjuna teh parantos ngawangun lorok-lorok ning tunggal gini gitunggal rasana dinulu sejen rupana lir tangka tereup jeung keleuwih mungguh teu aya bedana ngan aya beda jeung beda deui tah tina beda ieu sakapeung jelema sok parasea numawi di dieu sim kuring paralun narutus gunung palias narajang alas ingis nubrang pasir lungkawing ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan sim kuring bilih teu sapuk sareng pamanahan urang dieu mugia ngahapunten ka sim kuring bade ngahapunten bade komo para kiai santri ajengan ustad ustadah bilih sim kuring ti juralit dina ilmu tajwid rehe dina ilmu mantek teluyu dina ilmu mantuk teloyog dina sorop nahu jeung sajabana muga tiasa ngahapunten da sim kuring mah pasehna dina basa Sunda puji sinareng syukur eta tetep kagungan Allah puji sinareng syukur kagungan Allah urang angge ti detik ka detik ti menit ka menit ti jam ka jam ti poe ka poe ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan ti taun ka taun naon buruhna di mana urang angge puji ai buruhna teh bakal nyumpingkeun rahmat anu disebarkeun ku junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil tuh jadi lempeng ngan rata-rata dina basa Sunda ya kan rata-rata urang nyangakeun puji sinareng syukur ka Allah sedengkeun ceuk harti alhamdulillah ari sadayana puji eta kagungan kunaon dibikeun deui gableg ti mana asa bener deui rata-rata nya Pak urang nyangakeun puji ka Allah gitu ceuk Allah teh apa nu aing kartos sadayana puji kagungan utek tongo walang taga roh peti gogodongan sadayana tunggal makhlukna lain hinaeun tapi pujieun wong kakara kaurus sadaya alam dah basa Sunda kade naon margina margi nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia lintang ti basana moal aya deui nu bakal apal kana basana lintang bangsana sok ibu papatahan ku basa Irian lano tak samalatu lak putane sulak pada talu pak kalau adu kartos teu Bu tuh da aing teh arti teu da eta mangarang jeung teu bisa balikan deui ngan ukur samot kadangu nepi makana hate henteu ayeuna di papatahan ku basa Arab marukana agama teh ti Arab beureum sia cenah ngalamun
ti Allah kana hate gara sok rasakeun ai manuk maraban anakna naon pangna maraban anakna nyaah ti Arab lain eta manuk dumeh meureun dumeh engke di alam kubur dumeh engke di alam kubur teh cenah aya nu nakon man rebuka ku bahasa naon tah saha nu nakon teh malaikat sanes malaikat tingali dina Quran papai aya nu nyaritakeun eta ceuk Quran yen malaikat urang Arab nu mawi keur naon disebut adil atuh Allah teh rekep deng papak sarua nu mawi di la ilaha didinya katunggalanana teh eueuh angin Allah we wungkul nu mere jeung nu dibere nu nulungan jeung nu ditulungan nu dijadikeun jeung nu ngajadikeun saha anjeunna wungkul ai anjeun teu boga naon-naon la haula wala quwata illa billah alieu di mana pangihna dina bismillah bi ismi lahi bi harapna harap jar nu ngajerkeun bener kiai gitu oh bisi salah bejaan aing nginum tah rugina jadi kiai teh kieu cai ge herang we teu cara keur ngadalang hanapeun gebog teh ranginang wajit cau bakakak amplop ipis nu kieu mah aya dek ngahargakeun sieun ku katerangan jadi saha-saha nu ngajual meulikeun saha-saha nu ngajual meulikeun ayat-ayat kami kana barang nu teu sapira maka langgeng di neraka salilana hek sia nu mawi upami aya kiai ngahargakeun dagor cukang irungna tuman natu sieun ku katerangan anu bieu jadi saha-saha nu ngajual meulikeun ayat-ayat kami kana barang nu teu sapira langgeng di neraka sali nu matak tong nyapirakeun ka aing teh aduh alah sawios gitu kan gitu jadi bi na teh harapna teh harap jar nu ngajeerkeun bi ismi mudhof artina panyaranean bi ismi lahi mudhof ileh artina nu nyarane tak ai urang nyaranekeun diri ka saha ka Allah make modal naon ti Allah keneh modalna teh nyaeta Ar-Rahmani nyaahan dedeuhan welasan jeung tak eta nyaahan dedeuhan welasan asihat teh ngadengkek alhamdulillah teh sok bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ar-rahmani tuh mana barangna teh ayeuna urang nyaah barang bere ka batur tuluy batur teu mulang tarima ka urang ceuk urang teh deui si kehet dipika nyaah ku aing teh mana ka aing mulang tarimana mana ar-rahmanir-rahim paneuri nu pika teu mulus eta atuh teu jadi raja di poe akhir lamun kitu
sabab kaitu nage Malik yaumi nu ngarajaan di poe saha nu ngarajaan teh Bo nu ngarajaan di poe akhir teh saha Pak Allah jadi di akhir jadi rajana teh ayeuna meureun Allah teh karek hancip teh awas siki ya SBY di Jakarta numpak bus turun di terminal Kuningan atau di terminal Bandung tukang beca moal nawaran ka SBY teh taksi moal nawaran sabab eta teh raja da raja mah dipapang tah hasil tina Ar-Rahmanir Rahim hasil tina nyaahan dedeuhan welasan asihan nepi ka mulus ti awal nepi ka akhir anjeun teh bakal dipapak ku rupa-rupa kanikmatan dikensa ditukang dihareup ceuk kiai mah widadari tapi sabalikna lamun gagal dina Ar-Rahmanir Rahim lain dipapak sia teh dipepeg sebenarnya kartos tah kudu nyiki atuh ieu mah dina teori wungkul ngaji teh model ayeuna nu di luhur teh palinter teh teori wungkul ku ngaran seblekna teh palalinter dina teori mah nu matak ieu nagara lamun dipingpin ku jelema nu pinter cilaka sabab ilmu ngancikna dina otak mun otak kaancikan ilmu urang bakal pinter geus pinter bakal enteng usahana loba hasilna ngan gede dosana naon sabab nu pinter mah usahana kanu bodoh da kanu pinter deui moal daekeun kartos sia mate bawa agama bahwa dina hukum konstitusi kabeh pinter wungkul dina teori dina agama pun kitu deui loba katipu daya seseueurna dina agama teh diurang doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris sia kumaha atuh cenah sangkan eta pinter teh lempeng barengan ku iman ai iman ngancikna dina ati mun ati kaancikan iman urang bakal bener geus bener bakal enteng ibadahna loba amalna jadi ayana ilmu jeung iman teh keur ngadalian hawa ai nafsu ngancikna dina akal jeung elingan mun akal jeung elingan geus kancikan nafsu urang bakal salah geus salah bakal enteng cilaka na loba kahayangna bakal tega ngahalalkeun kana sagerupa cara matak sim kuring dititah asup kana politik abrigan teu sudina ge naon jadi asup kana lingkaran setan sawios dikitukeun moal anu kasinggung paduli tong boro kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing kumaha cara pasnya pun anu newak meungpeung lineuk aing tewak baru kitu kiai wani tapi dina bener batur mah demo ngeruksak anarkis kurang mengomong na ulah sabab naon sabab kedaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat bebas mengemukakan pendapat sabab naon republik re itu kembali publik itu umum dari rakyat oleh rakyat untuk ayeuna dipakai kabangharan maranehna tah si goblok teh
iblis teh ka iblis cenah ngambek ka sim kuring cek sim kuring teh aya lain iblis lain tong ngambek goblok atuh padahal teh iblis teh lain bungkeukan jelema padahal teh gelar ngabangkang jadi sifatna tanu kayak urang gua soal khutbah nikah mah tadi terus ku Ayub sim kuring mengarukur ngadoa wungkul da sakinah mawadah warahmah mah ayeuna eukeur ieu mah panganten teh didoakeun cing mawadah sakinah warahmah eukeur teh tah cing langgeng eta teh kena pika aki-aki siling pika nyaah kitu teh siling pika cinta teh leres imangan mudah-mudahan we ka Allah teh mudah-mudahan doa we nurulung bari teu nepi melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing padahal doa teh ngabutuhkeun gawe doaan yad'i yad'u ud'u doaan yad'i yad'u ud'u jadi ud'u di dinya ulah bi makna menta tapi pengabdian dijawab ku Fatihah memewa iya kana stain naon heula Bu iya kana budu pengabdian heula atuh ieu mah jo minta gaji we macul acan teu gablegak kenyos kada kulit beungeut teh nu kitu teh licik ai menta ka Allah nurulung ai pengabdian diluli-luli teh teh licik nu kitu teh man lacaka pahu walaciku watuplika duburuhu jadi man lacaka sing saurang jelema nu licik pahu walaciku maka kudu dilicikan deui watuplika duburuhu jeung lamun teu beunang dilicikan tajong bobokongna hirup-hirup ta eta teh hadis lain Quran lain riwayat Bahrawi jampe ngurak nginum pugu na beteung aing teh drum gitu sugan bunghak wae datang ke Bandung tuh pan nepi kana hate nepi teh kana hate pangna seuri ge nepi tah lamun nu seuri bersih hatena sok tingali nu baeud leres tah lamun geus seuri sup ayat matak ayana wayang teh kitu cenah sareuri heula bos ayat ku Semar ku si Cepot kitu wali teh baheula cenah sareuri heula sabab teh cenah seuri sakali bari ngeunah teh namahan umur 5 menit nu mawi upami palai panjang umur pek susurian ti mimiti nyaring nepi ka sore susurian ulah heureun-heureun cing nyiki dina agama teh tingali deui dina siki jero siki aya naon aya mata ho bisanya jadi siki nu naon siki nu kumaha nu jadi teh nu kolot nu ngora dah eta dan di urang mendoktrinasi pragmatis teh assalamualaikum jadi punten geus sok tok 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 kana pantau teh assalamualaikum eueuh nu nemalan da eueuh jelemana beuki tarik assalamualaikum padahal doa teh malah wajib ngajawabna ge ayeuna eueuh nu nemalan mubadir
innal mubaddirina kanu ihwana sayatin sanyana nu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan hek sia pek-prekan ya urang heuh jelema urang dipek-prekan ku hukum tapi aya nu dipek-prekan ku hukum nih nu ngaji loba boh dina TV dina ceramah-ceramah kieu anger korupsi manoyot ditungtun ngelel teu ditungtun ngelel naon nu kitu anjing tak Allah teh teu beda ti urang aya nyarekanana teh si anjing teu beda kitu ditungtun ngelel teu ditungtun ngelel ngan urang mah urang Sunda bubuhan disaring entong ku anjing atau ku anyir aya ayatna mah anyir mah Pak Anjir teh Pak Anjir kum jadi bejaan hei nu disimut ketik itu maksudnya mah dayana mah loba disimutan atuh hayang jadi pejabat disimutan ku omongan kuring dek melaan rakyat dek nepikeun aspirasi rakyat padahal geus gek mah ka itu teh jadi bang sat bebaligo we pagede-gede daek datang ke kampung-kampung arengeh-arengeh ngajak seuri ngadak-ngadak bagur sakedeung ai geus gek dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun da orientasi na kana kakawasaan kana kadudukan lain dek jadi media bongan saha bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati napa saya wanian-wanian teh anana sarua merenta bakal paeh kuring bakal modar sebab di hadapan Allah mah sarua rekep dengdeng papak saru sok engke layon SBY di mana maot dagangkeun ka unggal pasar aya nu meuli moal tabandingkeun hargaan mana jeung bangket teri lauk nu pangleutikna wayaw nepi ka dipake sombong ka pangkatan pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwugah eta kabeh helas tuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasa teraskeun Bu sawios dugi ka subuh podarane aing atuh aduh ngeunah teh nyiksa baturnya aduh gitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun aya nu maot teh ibu ungkul nya aya pasaran ge digotong di jalan yo innalillahi rajiun padahal pasaran mah dek diomean da ruksak padahal innalillahi henteu innalillaha henteu innalillahu alif lamna beda itu teh mode alhamdulillahi bismillahi tuh innalillahi mah Bu hi mah kana gawe ka ituna teh mode alhamdulillahi alif lamna teh alif lam al istighrah teh jinsun kuliyun tahtahu afrodun kasirun jenis hiji ngurung ka sakabeh jadi sakabeh teh sadayana puji gitu beda deui jeung aloha innaloha wa malaikatahu yusholluna ala
tuh tak eta mah karobuna tuduhna saha robuna teh pangurus saha pangurus teh Rohman Rohim Jabar Kohar Malik Kudus Latif Bumi Cai Angin Seuneu eta reng-rengan kepengurusan tak eta nu raeng maca sholawat mah ngadaru'a doana naon Allahumma Allahu tama alif lam na alif lam alil milki alif lam ma'rifat tuduh kana kecap kagungan cenah lieur Pak Asep cenah apaan Ar-Rahman teh Allah sumohun Ar-Rahman teh Allah ibu geus sok ngaji bahasa Sunda we ari Ar-Rahman teh Allah mengabu mung Allah sanes Ar-Rahman tah gitu lieur teh bu lieur tah ari agama mah lain keur nu lieur tapi keur nu mik naha cenah Pak Asep pan Ar-Rahman teh Allah leres Ar-Rahman teh Allah mung Allah sanes Ar-Rahman palai ka hartos dupi ceuli naon ngahulang ya teh ngahulang teh mikir atau nunutan hebatnya tauhid hebat Ar-Rahman teh Allah mung Allah sanes Ar-Rahman kuring nanyakeun ai ceuli naon cepil mah lemesna bahasa Sunda apa eta dina cepil ibu aya sireum dina ceuli abdi oge aya sireum tuh ngomong bahasa Sunda mah wartosan tong ceuli teh ngaran naon cenah ngaran anu mana ngaran ieu tah ieu ngaranna naon berarti ceuli teh naon ngaran mana tah ieu ceuli saha ceuli Asep leres ceuli mah ceuli Asep ngan Asep lain ceuli kartos sim kuring keur lempang aya nu nyalukan ceuli ka dieu berengbang teh ceulina teh dinyamperkeun kitu henteu kumaha lamun Pak Asep ka dieu nyamperkeun jeung ceulina gitu jadi dicakup ku la ilaha Rahman Rahim Jabar kabeh kacakup ku la ilaha lamun ibu aya nu naroskeun di mana ibu janela ibu panto ibu WC ibu da moal kitu nanyakeun teh imah we tadi imah teh pinuh ku rupa-rupa ngaran kaso-kaso kenteng tihang tong dipapai kabeh